talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para sholihin ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud, keur teu daruratna tabarruk ngalap barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema gualelede nu geus dareukeut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustika ieu teh ya, doa pohara nu sabenerna. Bener mah babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang, tilok ikeur mapatkeun teh tilok panjang-panjang geus cukup sakit. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju. He Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji sadayana nu Gusti, wa minkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan, kauntungan, kajembaran, kabahagiaan. Atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati, curhat. Mustaka tempat curhat. Wabikal mustanjing ke Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan teu eueuh nu bisa nulungan iwah ti Gusti. Ai abdi mah atuh sadaya-daya nyanggakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi, kadaruratan nu aya di abdi, karugian nu aya di abdi, kasempitan pasadimpina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi Gusti, karugian ngawarung nu aya di abdi pasadimpina can laku abdi teh pasadimpina teh. Jadi tah nyuhunkeun pitulung maka Gusti asal atas karusakan, kamadaratan, kasempitan nu aya di abdi. Wa nas'aluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti sholaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rarapi kulihi urusanna kabeh bae Gusti lah. Urusan leutik, urusan gede dunia jeung akhiratna. Pan Gusti ba anu Maha Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Bagus jasa ieu teh doa masyaallah.